Astagfirullahaladzim. Raja motor deui, barang saing. Bukan gitu, raja nu tilak sholat. Wari aing sadar, ternyata anu bisa diajak kemana-mana eta cuma dia sendal. Hampura aingnya isok pilihan jelemana. Kadang mah aing hayang mereka meli, kadang bersualo. Naon pai? Kuari zaman di sekolah mah, gedung-gedung geus mulus buteng. Hayang ngaruarkeun tina jero betengna. Maksudnya naon pai? Loba jelema nu henteu tanggung jawab anu ngakibatkeun bencana ka urang kabehan. Lain lobakeun maca istighfar sholawat malah makin parah. Astagfirullahaladzim. Oh pai. Dulu mang berita tuh bencana di mana-mana, urang arek dompet ke mana, namun ku Allah diturunkan bencana. Orang di negara batur. Sing inget mang, urang hirup hanya titipan doang. Nuhun pai. Mudah-mudahan ulah ka kiamatnya mamang nacan kawin. Mohon mang, gerak kawin ge. Gampang pai kawin mah. Ha mang, gampang. Bela batu. Kawin bae ku mamang. Hoi, asal wae Sakmat. Cina gampang ku mamang. Kira-kira bae aing kawin jeung bae Mas Sakmat. Geus ge mang. Sing aling bae. Ih, serem banget eta imah. Ih, usah gitu. Ari sing amat aing kana umat Islam. Kurang update, penting update. Salat update, mus ngaji update. Bener ya mah. Pai. Ih, serem adi imah. Ngeredep amat eta omongan si Ipai. Malah batan aing kasurup tawon. Assalamualaikum, Mang. Wih, sinario assalamualaikum. Jawab heula, Mang. Ulah waka ngomong. Wih, atuh kumaha jawabna ulah ka ngomong mah. Gura jawab. Waalaikumsalam. Aya naon? Kumaha ieu, Mang? Ciri-ciri kiamat geus di mana-mana. Aing tuh si Ipai, tuh si Aska ngomong-ngomong kiamat bae. Aing can kawin dak. Atuh kawin heh. Mantak na ulah ngomong kiamat bae Sakmat ya sieun. Atuh kumaha ge, Mang? Ieu umat Islam jamak siat bae. Maksiat naon sih? Mabok-mabokan. Loba, Mang, lain mabok bae. Naon ge loba mah? Ya mah masalah status. Naon status dijieun masalah? Lain kitu, Mang. Ya umat lobana geus elek ku budak kafir. Contoh bae HP, geus salat HP, geus ngaji HP, ulin HP. Nyanda kumaha kitu ieu umat. Terus tuh Aska nya batur. Batur giliran kiamat mah aing kabawa-bawa. Dasar mah aing leutik. Atuh mantak na gara-gara gede Sakmat. Ganeng lah. Pai aing nyamper. Kamana nyamperna? Kailang maneh lah. Kailang maneh serem amat. Emang di mah aing loba setan. Nyaho aja serem. Eta mah pan lain ngadeketkeun ka Allah. Jangan tangan kana kiamat. Oh sih. Hooh lah. Oh geus geura ka ditu. Aing ngomong kiamat bae. Hampura Mang cuma ngingetan doang. Kan kuari mah zamana geus lain. Atuh lah, kamari mah zamana corona. Kuari mah zamana BBM geus naek. Kan Aska doang, leutik bae tuh naik-naik. Asal bae Sakmat.
Kolah, aing ngomong doang kolot, ari awak masa gede cungkring. Genengat, teu boga kaisin mamang. Naon? Eta mamang sasamping bae. Atuh hak dong. Bating doang karak disunatan bae. Aska, Aska. Kemananya si Aska? Balik. Aduh, berapa amat aing? Oi. Dar. Itu jelas mana? Per mesti isian mana? Lah aing boro-boro mikiran per. Mikiran umat Islam baik ge. Ripuh. Ih, ulah dipikiran pai bis botak. Yuk ulah ti dieu. Kemana jing? Aing gara ke dieu.